Oh. Lapor kan tuh. Ai sugan teh nanyo aing keur gelut. Menak waci. Kabeh empat ku Teh ngageur nyem. Lah kemudian. Teh yakin itu nu bakal eleh. Karina boga keyakinan lagi. Aing manawi teh. Kan. Kumaha? Aing maneh di mana bieu? Nu mawi kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna? Sakila. Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes ka handap. Gusti. Mebes ka handap kumaha? Abus kana jero taneuh barang disekat di keplet di dieu. Leungit pot ka jero abus. Sidik ngaliangna. Leungit tina paningali bete Kang. Jero. Pami aya lemur manu caket mati dieu. Naon? Urang namut urak. Pugu da belut. Udah belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. Lain meni pungsat pisan. Wadogna teh pacul. Pugu da taneuh teh 2 meter belum. Da jero hadap teh teh. Meni pungsat pikiran. Kumaha geus gibot? Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan. Akadeuna deh. Kang izin. Di Wirang hongko. Manya aya jago kitu. Wah, ya teu bisa newaknya Kang. Jago mah biasana mah sagolet pangke sacara page. Oh, Hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka teu bisa katewak. bisa. Da eta meureun cenah meureun teu percayakeun si Cepot. Lamun si Cepot teu percaya mah meureun moal nepi ka kieu. Tak kuasa geus siap. Dunungan keramak ieu mah di Banyolan. Atawa menang panjokok cenah teu musuh. Oh, aduh. Ya, kemana wae. Da saya teh mah paseawi di mana-mana teh. Teu make pikiran situ. Ngomongna teh kitu saya teh mah. Ceplak paham. Cing ulah pandangan kumane-mane. Ulah pandangan di mana kumaha? Nah. Teu kedah make jeung bingung. Gampangkeun wae sia mah da. Geus tong pasea, tong pasea. Apaan agan teh kagungan saderek? Saderek. Saderek agan nu dihanap. Ada tibak-bagan. Emo teh katuang raka. Ieu. Wah, Nya agan teh pan kagungan saderek dihanap. Saha? Kuuk. Capok sia we. nah eta di Banyolan wae dunungan keur serius teh. Euy, Juragan Anterja pan dihanap teh di catur pertala. Catur teh opat. pertala. Pertala bumi. Geus. Udah saya tengok yang berang. Alah nuhun kaulah teu poekeun. Nuhun. Kaulah boga lansir Kakang Anterja. Kakang. Dihaturanan linggih. Mangga jadi. Kaya punten. Capok siapa ini? Dihaturanan linggih kan. Nah eta di Banyolan wae situ mah. Kakangku. Dihaturanan linggih kan. Alah. Inung suku nilep. Morokan da batur Puas. batur mah jaga ilmu. Baik. Anterja rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng saat. Iya. Waduh. Wah, Ngahatur ke semua baktos. Yai. Nuhu Yai. geus piomongan we si eta mah hirupna teh. Semah kapihatur kulan. Diterima. Mun urang mah geus sakitu geus gagoler teh tuh. Kana heureuy teh. Nah, agak teh kumaha ieu teh? Ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh? Eta si tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul aya naon? Malik siapa itu?
balik atuh saha itu kan. Aduh. Terus. Balik. Agak siri. Daing saya tahu ya. Ayo kakarana pedunungan. Wuluh. Tapi kata boga pikiran gitu. Gan. Aduh, semua kapi hatur kan. Bot. Gan. Don bot. Gan. Don. Jangan mana? Jangan mana? Gan, non cenah. Cager mana? Oh, alhamdulillah ulah ari abdi mah. Pun bapa tidak bangga. Don. Pun bapa tidak bangga. Bawa mana? Bawa mana? Lah, non cenah. Bapak mana? Sumuhun akan. Bapa tidak mangga. Berpoe. Lah, Berpoe. lah, Sebarang poe. tilu minggu akan. Tilu minggu oh sasasi langkung. Dulu teuing. Lah, Dulu teuing. lah. Nyah teuing. Jangan dulu. Lumawi lan. Nuhun akan saya cerita panggil jeung abdi. Diu buat. Lah, Diu. lah. Diu. Macam lah. Diu cenah. Ayo kata. Gitu. Ayo di mana we gekna cenah mah. Di mana we gekna saya tahu mah. Hapunten we. Rai Gatot Kaca kirang sopan rupina. Keke, aya lagi. Ayo aja. Lanjut yang ngomong ini terus. Menit Jangan tekan. usah sewe low. Tong make hai. Sembah kapi hatur. Lah. Bejana apa pemane kering? Ulah Bejana apa pemane kering? sumuhun kulan dua sasasi satengah. Naon pajak kita? Naon pajak kita? Panyawatna tidak bareuh kula dina juru sosana palih katuhu kulan. Berbuat? Bener? Lah. Hayang diterjemahkeun. Aya bener henteu geuringna. Leres. Jadi gaib tidak malah jadi. Naon ngaranna pajak kita naon ngaranna? Lah. Ngaranna pajak kita naon? Lah. Ulah aya juru basa we. Naon cenah panyakitna? Duka julean. Incok gitu kan. Dimas, Allah. Aya kajadian naon? Nyuhunkeun laporanana dupi paman Arjuna. Acan, can panggih ku kang oge. Kangjeng Rama acan dikotek tak can anggeus kaayaan di jero. Di lapisan ke kaopat bisi ieu mah. Tahu. Ieu teh katurug katutu kaayaan negara. Naon deui? Nguningakeun Uas Semar teu damang. Geus apal tadi? Nyaho keur diomong kene. Layang jamus kalimus sada neme teh aya anu ngiwat. Layang jamus anu ngiwat. Dau. Pusaka lambang kanggo negara. Dau. Wih. Bener heula. Sumuhun. Hayang teuing ka aing mah tong nanya. Susah ngajawab Kang. Mudah-mudahan ya kadang-kadang moal tabdi. Geus rekes bener. Jantungeun aing mah ya. Lemah jantung. Nanging dikersakeun layang jamus kalimus sada parantos hasil di Gua Batara Kresna. Beunang deui. Beunang deui. Kantenan. Nuhun. Sawangsuna. Eta ku ceulina juragan itu kaca meuni cepet. Da aing melila lambat teh. Eta ku silih ajen. Ku silih ajena aing mah. Eta kalaceuk nepi ka duh ramah tamahna ai sidawala ka aing. Hormat. Sajabana teh camplak teh puak-paok di kaing ieu. Boga kabogoh ge dipeulaan. Eta aing boga kabogoh da dipiheulaan ku sia teh. Gua Batara layang jamus kalimus sada geus beunang deui. Parantos nanging musuhna barang-barang dicangkalak teh abus ka jero taneuh. Abus ka jero taneuh. Dau. Wih. Ka jero ka itu kadap. Dau. Tenang.
tenang atuh supaya jelas macamnya uningakeun pindang naon di kapal aja lain pindang goblok tenang oh tenang baneng waduh lompat ke handap tenang nih mas sabab geus abus kana daerah ka kawasan akang wilayah akang ngan bisi eta diudag ti handap bisi ngapung ka luhur jaga di luhur siap kang pot jadi dia jaga di dia seperti bisul udah edan siang mana karep aing ngomong teh naon nanyakeun penyakit bapak aing naon bisa Teuing carina teh sia teh. tak ku gancang teuing atuh ah Asal si uang aing. lah siap di dia siap Nah, eta cepat maneh siap lain ka akang nih caritanya tuh. Lain bukan batur wes. ayi kaluhur dawuh akang ka handap ya bareng siap hayo ya Lain ku baroga kendaraan gitu teh mah. ai budak ka sakolakeun Budakna jujur kan. Didikan beda. taramat didikanana Budakna jujur pukul. Basicna. tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Ya dieunteugeun turutan ku sia contohin. da lanceuk na pinuh ku wibawa atuh da Wah, atuh udah terhormat tuh mah. aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu Bari jeung bangsa kan. urang pertikeun naon dewek anterja kuring Gatot Kaca Atuh kaca pantes adi jeung lanceuk. Dong diajar. carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek Oh, diajar kompak. dewek anterja si lain Gatot Kaca sapertina gidig Wah, gidig Dimas nyembah kuring nyembah heuh semah kabeh ngagerem negara meula. kumaha ngageremna Ngara la sieup. ilaha illallah Ngara sieup. sok oh tapi kaceper gitu Pengen uang bangun. Lain beli suara nu nyiram tuh. ngan sia kapok nu nabuh ka sia Pengen dengan dua kalian. Pengen mau datang deh. paingan ngadua kalian mah ku gamusan gini da sia anak kitu Dia buat tampang nama. sok gedean volume teh sok tah deukeut euy seutik deui ngan kurang bener alah seutik deui teh kali naik Tenagaan. alah seutik deui teken da bisa geura sok tah eta geuning Etap powerna taikeun. seutik deui alah deukeut euy alah seutik deui kurang bener geura sok wow Sore sapi lapar. naon setina we teh naon daek sakitu heug sia teu kajeun sok dola tong nyaan sia baki kitu ah atuh nya batur ti haharagang teh kalah disuntrungkeun Kemarin nyeperti. kan mah da biasa da ieu memertikeun sok atuh Da mertikeun atuh kan bae teu kudu. Dimas Allahu Akbar eta genggerong nepi kaki itu turunan ti saha sia
hekeun bae berarti ke sok atuh. Dimas. Sada sapi. Tong disangseurikeun wae atuh. Da ieu mah tuh arek. Da nyapertikeun atuh ieu. Aya naon kajadian naon Dimas? Nu mawi teh aya naon. Wah, atuh moal dituluykeun. Tamat da wala. Atuh euy da wala sakedeung euy. Moal bisa banyak. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing udah. Aya kejadian naon udah? Aya musuh. Waduh. Teu kabejaan atuh Kakang. Apan ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya kaing. Esa dibawanya di wara cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh. Aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada. Wah. Pusaka lambang kagungan negara. Laras ah. Muni sawerang sih mah. Eta kumake mah. Ieu teh keur daguan ku produser. Cing alus. Kieu teh kumaha? Oh acting teh. Nanti hayang direkam. Teken kontrak sagedeung dia oge. Ah, tak biasa nage ku di dinya duitna nih. Aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya. Lumpata ka handap. Geuning apa? Tur mah kayak ngomong, "Keun akang ka handap ieu." Da sia lila wae. Meni ku aing diborong sakalian. Akang dek budak ka handap, jung. Kaluhur sia. Kumaha ai kaluhurna naik. Kana tangga kalapa, ai ka handapna deuleu aing. Ah, eta. Ulah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia ya? Moal rek gelok mah kitu. Teuing. Giri Lusi lan Paikan. Giri hartina gunung. Lusi Cacing paingan nyata tersangka sarbuk sarmangnya eta tenggeula nepi ka bang baraan gitu. Wah, Lamun teu buru-buru abus kana jero taneuh cilaka. leres tangtos bulan. Aduh, Tangtos bakal. datan nirat ngademan ewu pagulingan rana. Datan nirat ngademan ewu pagulingan rana. Makhluk naon ieu? Eta teh jaket atawa kulit? Kulit. Wah, Kulit. kulit. Duka lamun imitasi. Saha sampean? Antarja. 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 Urang mana? Urang dieu. Saya urang jero taneuh ieu. Ya. Oh iya. Sampean saha ngaran? Kaula Iya. piraku kaula kudu ngabejakeun ngaranjing tempat. Kajal Mas Saliwat. Nganu harti sampean anu geus nyokot layang jamu sekali musada bener. Naon pencakakina sampean jeung Gatot Kaca? Ceukna. Wah, Ceukna. Naon ceukna teh? Lanceukna belum. Oh, adat urang dieu mah kitu ngomongna teh dipotong-potong. potong. Ceukna anjeun teh. Ner. Benar. Dek lompat ke mana sampean? Sanajan lompat ka bumi lapisan ke-7 diberi wae. Heh, Cikan hayang nyaho. sok. Tegalara tega pati. Aku ora wedi. Wah, Motar. dah.
kieu usikna urang dieu ye. Benar bulan. Alah. Kon teh. Beres den ah. Cacaku ngaludahna teh Dodi. Karasa sia aduh. Merem panon kaula antarja asaan peurah aing da. Aya kitu we. Waing bakal diborongkeun bakal dihaturkeun kanu berwajib. Kanu bener-bener anu bakal bisa mutuskeun ka anjeun. Nah ku dipaehan deuna. Dimas, ieu beunang musuh teh ieu. Aya naon Aden? Abus kalau pisan mubi kadua. Ketenan bulan. Kakawasan aing ieu sia. Aya eta we ulit dina bumi teh. Ai nu baroga ilmu ulina teh nya. Wah, we tu. Etan teu beunang. Wah, sia. Apa merik naon? Jeung inget ke bapak aing ge. Naon Kang? Wah, Kumaha urang teh teh atuh jeung inget ka bapak teh heunya tah. pikiran terus ras. Ieu bangsa can beunang deui. Mun urang mah juragan antarja teh mau HP, SMS. SMS na panginan teu. HP-na merek kieu. Kumaha nya? Udah kudu puguh. Naon HP teh? Ya sia mah da Uper. di Cipatat loba ngagarantung bodas nu. Tape atuh tah mah. Uper sia eta mah. Tape Nokia kalau packing. Tong make nolopak. Heeh. Ieu Duh. Aduh. Eta dola. Hari geus saweula. Da di dinya atuh bawa ngomong wae HP we. Lain kuleuir. Sia atuh mah didengekeun. Dalam mun sia mah ku aing kitu bieu. Sia nu bawa ngomong cek aing. Bina-bina teuing sia. Lain mun urang mah gabruk gitu. Eta mun sabak-bakkeun aing bieu. Lolep. Deh. Ampun. Aya naon? Cilaka lamun kieu carana. Tangtos kula. Lajeng ieu Senopati Banjar Segara emut kana Purwadaksina. Purwa marang wiwitan. Sakti Daksina wekasan emut kana Aji Halimunan. ieu ge. Nyaeta leungit tina paningali Gatot Kaca Antarja Astra Jingadawala. Aduh, kaula teh kudu tetep hasil ieu pusaka. Dimas, kaulan. Panggih, nu mawi henteu. Wah, cilaka ieu. Kudu diteangan dieu betul. Atuh ku kituna ieu Prabu Batara Kresna lumampah ka Karaton Amarta sajanjangakeun ieu layang Jamus Kalimusada. Kalaresan Prabu Yudhistira ieu inggih nuju ngalamun nyaeta di lawang karaton. Leres. Ya